Kedua zikir darojah. Zikir darojah ayat 2 zikir darojah kitu tabarruk ayat zikir darojah suluk. Zikir darojah suluk pak sulit bimuridenana. Itulah orang-orang tertentu anu suluk mah tileleutik keneh geus bisa boga keanehan-keanehan. Maaf, lain terlalu mengagungkan Gus Dur. Sejak kecil Gus Dur itu sudah khori. Geus eueuh nyana biasana diuk di dieu ku urangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang ku ari aya Habib Salim, Habib Rozak, setengah Gus Dur Habib Rozak. Dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula. Di urang Kiai Nawawi Tanara tileleutik keneh geus boga kaanehan. Ketika umur 7 tahun nyana mimpi, begitu mimpi di dalam mimpi haus, begitu haus nginum seluruh cai nu aya, tetep dahaga ka sumur dikenyot diinum tetep dahaga. Kemudian nyana lompat ka laut, laut diserot beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi. Hudang gegeraan lompat ka bapana, bah kula keur peuting ngimpi naon? Ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa, lompat ke sumur, cai sumur beak tetap dahaga, ka empang cai empang diinum tetap dahaga, seluruh cai diinum, lompat kula ka laut, di lautnya beak tetap dahaga. Cak Umar, cak Umar, cek ulah bebeja ka sasahana cek. Aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah. Ternyata luar biasa. Di Indonesia iya kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren, baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ke kitab-kitab Syekh Nawawi. Kitu keneh Syekh Asnawi. Etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah